A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kholat maka lamun sepi ya muttasilah. Fa'in kholat maka lamun sepi ya muttasilah. Annaha fal madhhabu annaha hirzun, maka utawi madhhab iku satuhune muttasilah iku simpenan naharon ing dalem awan zamana amnin wa iglaqihi ing dalem zaman aman lan den gembok kebab. Fa'in fukida syartun maka lamun den sepikeun apa syarat atawa maka lamun sepi apa syarat hirzun khematun berseralan utawi khemaing dalam lapangan iku ilam tusyada otona buha lamun ora den pagehan apa pirang-pirang tali na khemah wa turuqa yaruhalan dan lamrehakan apa pirang-pirang tungtunge iya khemah fahiya wa ma fiha kamadain bisohroat maka utawi ya khemah lan barang kang tetep ing dalam khemah iku kaya barang-barang kang tetep ing dalam lapangan wa illa lam tusyad hirzun maka iku simpenan bisyati hafizin qawin kalawan syarat kang ngajaga tur kang kuat biha ing dalam khemah walau iman dan sanajam anaya hafiz iku kang turu mereka dua ya mas saya mau tanya musola di saya kalau mau Idul Fitri suka dikasih beras sama PT Columbus ya pabrik minuman untuk dibagikan ke jamaahnya. Bagaimana hukumnya dengan beras tersebut, halal apa tidak? Terima kasih. Jurig jamaah pengajian. Oh ngaranan jurig berarti. Oh dikatakan juri ngaji maksudnya. Cuma marah baik. Jurig ngaji jurig dahar jurig ngaji. Sama campurnya jurig daharnya jurig ngaji. Soal haram jeung halalna teu nyaho kula mah. Nyaho halal, nyaho biasna halal. Biasna mah yang bisa jadi haram. Eta pabrik Columbus minuman limun saparila
apa minuman anu sok aju molototnya gitu dah. Sebab ngaranna ge Columbus eta teh di luar negeri mah geus kebal. Keur waktu kula di luar negeri leutik keneh. Di luar negeri beteung maksudna keur leutik ereh ge geus ngade Columbus masarua jeung Manson. Belah dieu bir mah belah dieu Columbus mah geus leuwih ti heula. Johnny Poker ta eta geus tari heula. Lamun tina penjualan barang haram atuh teu kudu ditanyakeun ka kula nama bos. Tinggal ente we karasan atas ngadahar beas eta langon tah henteu. Boro-boro eta urang dibere ku pemerintah bae duitna meunang ti pajak atuh haram. Haju dibere ku jelema anu usahana meunang ti bank biaya haram. Cenah jak kiai anu mah ngahalalkeun atuh los tuturkeun Gusti ka ditu. Hayang bureute beuteung si Allah. Haram. Ya, jadi lamun tina jujualan barang haram atuh haram hasil. Mentak urang di dunia moal kebal sabenerna mah, tapi ya, mempertahankan haram halal hese. Nu haram tetap haramkeun ulah dilaksanakeun. Nu halal tetap halalkeun pek urang laksanakeun. Nu wajib tetap wajib perintah laksanakeun. Nu haram atuh jauh. Ieu ayana bab qati sariqah teh maksudna haram maling teh kemudian lamun ngalaksanakeun kena sanksi. Sangsina dipotong leungeunna. Maksudna nu mantak disangsikeun kitu teh ku Gusti Allah supaya jelema ulah maling. Kan lamun jelema teu maraling mah aman. Di negara nu maraling pamarentahna aman. Di lembur nu maraling aman. Di ka masjid moal mikiran sendal. Di imah ngagantungkeun baju urang teh curiga. Ieu mah teu meunang ngagantungkeun baju salah. Kakarak ngaleos maka jero diuk sakedeung kaluar jasna mah aya keneh calana mah aya keneh dompetna geus aduh aing nyangka ka batur jamanya aing ka pamajikan deui jamanya deui tungtung nama orang lah beureun tuyul sakali dua kali horeng pamajikan urang tuyulna sawareh. Nah, iya sangsina nu sakieu beratna maksud Gusti Allah mah ulah ngalaksanakeun maling. Zina nu mantak sangsina pohara jasa abe ulah zina. Ieu mah dibere sanksi anu berat teh palah cenah berat amat teu adil amat lain teu adil. Tinggal urus betekadkeun di diri urang moal maling aing mah moal zina aing mah beres. Berarti anu ngomong cuma aja cenah jelema anu muson zina muson kemudian diranjam datang ka pae Allah teu adil amat atuh sia mah endek si meureun. Endek. Atuh lamun moal mah ya itu moal leuwih ti eta aing mah teu kajen teh. Jai mah moal ieu zina. Leuwih ti eta los. Boro-boro dirajam dicacag, diajur-ajur. Ih, merido di hukuman geus kitu ku Gusti Allah aing mah moal.
kakarak dipotong sakieu leuwih ti sakieu ridho aing mah dihukuman ku Gusti Allah emang kunaon aing mah moal aja talak mun tekad moal mah satuju lamun di jero hate aya gerenek-gerenek sautak saeutik pan Allah kejem amat jelema zinahnya ngeunah kok diranjam sih ya Allah teu adil berarti di jero hatena aya saeutik boga rencananya lantaran meureun barang loba jasa ku ari berbagai kelas masyaallah kelas ngampar mah bisa dikredit aduh tempat tadi Citra ya di Puri mah bersih di Puri mah pindah ke Citra kabeh aduh ya Allah karim ya watak satuju urang lamun urang geus ngucapkeun inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard ini saenyana kaula wajjahtu ngahareup abdi teh wajhiya ngahareupeun diri abdi lillazi ka Allah fataras samawati wal ard nu nyieun langit bumi katut eusin abdi teh dadamelan Gusti hirup abdi teh pamere Gusti tanaga abdi teh pamere Gusti robah abdi cicing abdi teh anu Gusti sanajan embung-embungan ge wayah muriang mah muriang bae sanajan embung-embungan ge wayah paeh mah paeh bae abdi ridho Gusti dihukuman ku Gusti cak Gusti salat wajib cak Gusti minuman haram cak Gusti zina haram cak Gusti maling haram abdi ridho diparentah ku Gusti ulah-ulah ning kakarak salat berang penting abdi ridho ulah-ulah kakarak ngaji perang abdi ridho Gusti paeh misalna atuh emang dititah ku Gusti dek balik ka Gusti abdi siap perang nyawa taruhanana ta eta inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima abdi condong tur pasrah wa ma ana minal musyrikin sama sekali abdi henteu nyekutukeun teu ngaduakeun ngatilukeun tuh masyaallah aing ngomong ini wajjahtu wajhiya giliran bae ngahareupan awewe di kiceupan aduh ditanyakeun nomor HP anak di kontrakan mana neng bangun rada lain deui neng ieu neng beda jeung nu di imah mah jibrud rarasaan siapa jeung ngepek kitu Pak tuh eta ini wajah tuh na mana lamun urang inget ka inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard urang teh percaya ka Allah dengan penuh keyakinan pasrah ka Allah diatur ku Allah siap abdi siap diatur ku Gusti nu wajib abdi rek dilaksanakeun nu haram ku abdi bade dijawat abdi siap jamual kebal sapira salila di dunia doang bakal balik ka lembur abdi nu asli geus loba nu kadeuleuh jeung nu kasaksian ku abdi pararae bahkan dulur abdi abdi geus paeh ti heula bahkan tatangga abdi geus paeh bahkan incu abdi geus paeh ti heula meureun incu teh ieu di kuburan ngarep-ngarep bapa kolot iraha ka dieu ya geus parutih tabuhu bapa kolot teh geus kitu anah tah incu geus kikituan mah asal liwat beda kuburan lot kasih mana lot gara-gara dia lot nginahin di jero kuburan malot aya bodem lot tatangga ge sagede olot di bodem komo olot beureun lot gara-gara dia lot nya nangis kikituan bae tah masyaallah ye jadi ayana bab hudud lain berarti syariat kejam ieu teh bentuk larangan ulah atuh ieu mah urang nu mantak ngarasa kejem so teh hayang endeuh nu mantak eta
tinggal orang arahkan diri orang, nafsu orang diarahkan ke orang supaya nurut ke Allah. Tinggal eta tugas orang. Tugas orang mah tinggal ngarah ke nafsu. Cak itu doang. Nah, fa in khalas maka lamun sepi iman mutasil min hafizin tinu ngajaga ai imamah rarapet cara di lembur urang kuari kamari manyaritakeun imah anu nunglan anu misah bulakan kuari mah imah ngahiji lembur berarti nu disebut imah ngahiji teh salembur teh loba jasa imah teh bahkan meureun kuari mah bisa disebutkan geus lain lembur misah-misah imah ngahiji satembok kuduaan tapi teu wau satembok teu wau nyana-nyana urang-urang satembok kajahoan satembokna lamun urang maku belah dieu nonghol ka ditu cek nu belah ditu sial maku panjang-panjang teuing da si jelema dia aing-aing biasa gua dibales ya kajian hukum lagi isuk nganya namaku deh kadinya tek cek nu belah di ngonjol panjang amat satembok dua dah eta saraja satembok dua jan pugu wau sebab pindah-pindah panjenengan Zain boga imah di lembur kemudian nu ngajagaan andai kata di perumahan nu ngajagaan di lembur ge sarua bae anu ngajagaan teh model anu ronda nah nu ronda di perumahan makan BSD boy diharapna gaya satpam urang dek asup teh atuh ditanya heula mau ke kunjungan ke rumah siapa mana KTP-nya supaya aman di jero teh supaya aman di urang mah meureun aya ronda lah digilir per RT se-RT sapeuting se-RT sapeuting 7 RT 7 peuting 7 baris abri 7 baris dangder beak waduh 14 RT 14 poe atau 14 baris beak kabeh sakurang lembur teh maningan ulah di rondaan aman emang kunaon gitu siapa pamalingan henteu lah mending ulah di rondaan siapa maling cek pamalingan cek nu ronda teh diamankeun sia mah kunaon atuh diamankeun ge ngaranna doa dangder aing beak sia aduh masyaallah dari dangder beak kotok-kotok nyana bari peuting bari ronda bari manggang kotok-kotok nu tatangga mentak tatangga ge mah teu hayang aya nu ronda aja kamari mah endog doang kuari ka kotok do ronda aduh masyaallah pagar makan tanaman Zaid boga imah di lembur nu ronda atawa di perumahan satpam bal mazhabu anna hirzun eta cek mazhab mah tetep imah tersebut teraraksaan dina zaman aman jeung ditutup lawang lamun tiberang di lembur tiberang imah ditutup komo dikunci kemudian berang aman situasi na aman tah eta mun aya nu maling di imah berarti eta imah teh termasuk raraksaan barang geus lamun nyana maling di imah eta haju kapanggih kenaskeun sanksi sebab malingna pihirzi mislih berarti nyana teh kena sanksi potong we leungit Masya Allah
diatur sedemikian rupa. Bain bugi dasar tun lamun lewe syarat anu tilu tadi hiji ti berang imahna teu dikunci dibuka bae, kemudian aya nu maling beunang teu kudu dipotong leungeunna kita ganti bae eta ngembalikeun barang. Sebab naon? Kunaon lawangna teu dikunci. Atawa zaman khauf, zaman teu aman. Baheula makan aya sazaman kamari ieu mah tak kamari ieu sazaman. Hiji usim teh aya usim hujan, usim panas. Di luar negeri usim kembang, usim rugrug. 4 musim. Di Uzbekistan, di Amerika, di Eropa. Nah, di urang kamari ieu usim nyawa breng kabeh nyarawah. Sausim. Wayah nandur kabehan, wayah nyebar kabehan, wayah nandur kabehan, wayah ngoyos ngararoyos, panen eta serempak baheula mah bareng kabeh. Ya Allah, ya Rabbi zaman. Lamun zaman paila kabehan. Gur kabehan. Zaman hese. Zaman maling ge aya sazaman. Zaman pamalingan. Aya sazaman. Nah mantap sarariap di lembur teh jieun tongtrong, tihtir ngaranna. Nongtrongna ge teu meunang sambarangan. Lamun nongtrong salat berarti. Salat eta kos kitu. Undang teman-teman sambarangan. Lamun tongtrongna ngan sakadar tilu, trong ngaji berarti. Lamun tongtrongna hiji, prek berarti. Geus kitu eta tongtrong da. Nah, lamun pamalingan. Nyeter mun di anu kos kitu di ditu kitu wah jadi serempak kabeh nyaho aya pamalingan tangkep beunang titir ngaranna eta masyaallah zaman hebat dipicung aya nu maling kadenge kurang cilongok nongtrong kadenge kurang gaduh terus salembur kabeh jadi budak leutik aja wah aya pamalingan beunang asana rek beunang horeng bapana. Kos itu titir ada tongtrong. Bari tinggal canggih HP araraya dan lain sebagainya tapi tidak barenang. Bener beunang di 24 ka mana coba ayo. Kabeh. Paling ge di zaman pare keur gede. Jadi cenah teh lamun lupat ka dieu aya ka ditu aya ka sawah supe ka tengah-tengah sawah. Nyana kieu bari tengah sawah eta pamalingan. Wah kanyawan ku batur umpatna ka dieu jaga ku sia dinya jaga. Hayo terus sawah diubrak kabeh ku bareng. Ampun. Eta pamalingan mah. Maling kebo. Nah, lamun leungit kebo di Cilongok, leungit kebo di Pasar Kemis, leungit kebo di Talaga. Geus ulah di kamana-manakeun neanganna ka ranca kebo. Beunang ge ka dieu teh. Di ranca kebo aya dieu. Nah, korelet ka belah ditu ka ranca kebo teh eta penampungan pamalingan kebo di dinya. Mantap disebut lagi ranca kebo. Dinya asal kadatang lagi ka dinya aya kebona. Jawara jeung Jawara mah datang aya kebo warga aing di ditu. Coba tadi leutah di kandang tah. Geus karari itu banyak. Sebelum si aya teh cokot bae geus sia. Amankeun sugan teh mah, lain babaturan sia tuh. Orang anak buah sia burung, leungit geus aman sasalaman beres. Jawara jeung Jawara di ditu gengna di dieu gengna kadatang ka ditu beres. Kos kitu eta. Lamun sapoe 2 poe geus nu datang 3 poe teh saminggu beunceut. Geus beres.
Gitu ngisi pencit jadi lamun datang we kadinya aya leungit ke body itu warga nggih kos kumaha kebona tandukna kos kumaha weuh tah ngisi pencit itu mah anak buah aing malingna itu gantian pamalingan si kos kitu heran aing mah tah kos ibadah bae pamalingan tah mah tah eta zaman kula keur leutik teh kos kitu masyaallah maling baik tapi ketika didatangan mah ini dibikeun tak eta kos kara itu zaman teh encan canggih polisi teh jam tangan santri di jam tangan santri leungit laporlah ke polisi Pasar Kemis polisi langsung neangan kapan di Jakarta coba eta diselidik ku polisi langsung merek anu zaman kos kitu rupana kaunggal tukang jam iya tanyakan ini beli dari mana oh ada apa yang belinya yang jualnya siapa ya anu orang mana terus selidik aya kapangi meunang bae 2 poe dibalik deui tah ieu mah malingna orang anu kapangi mah di Jakarta eta polisi teh boga gawe baheula mah kuari orang lapor ke polisi datang ke dilaksanakan lagi wal galudug sing jelegur wari mah aya dilaksanakan ongkosna dan lain-lain sebagainya baheula mah eta santri leung sepeda di dia santri leung sepeda kapangi deui Jakarta ye baheula mah anu sok disebut asam reges teh pencitan di mana-mana aya nu leungit diantep heula teh seminggu kalau geus eueuh karak dipencit gantung-gantung eta lamun aya polisi teh diangan nah iya kapanggih bae masyaallah karim mandak tanaga polisi baheula jeung ayeuna hebatan baheula polisi nu baheula ka surga bae polisi nu baheula mah polisi nu kuari jahannam paling hebat antara surga jeung jahanam nya ka surga henteu ka jahanam henteu panas nama ayat tetep hebat atuh polisi nu bener kuari mana pangneangankeun polisi nu bener ye cak Bang Haji teh Ki Uci sambarangan bae puguh anak aing polisi oh cenah nanya di jahanam kan anak aing mah polisi kulawa kamarah ka kula Pak ku bapak amati anak bapak nu jadi polisi teh sapoe 2 poe terus tutur heula kege ku bapak sabulan mah bener caki uci neraka horeng sia kaharti kege coba ge tuturkeun sabulan bae ulah kebal sabulan makanya horeng anak aing bener caki uci asana aing ka bawah ieu polisi nu jujur mah hiji polisi tidur tambah jujur jasa jalawa kehujanan keanginan itu terus bae Masya Allah karim atawa ima di lembur tapi ti peuting nu ngajaga kemudian kumanehanana lawangna teh dikunci ti peuting ieu ketika aya nu maling berarti di teu kudu dipotong leungeun anu maling sebab peuting teu dikunci eueuh nu ngajaga tuh kan geus catur ge dah tek sing ade wari masyaallah motor peuting sugan ka ieu mah sepeda sugan ka ieu mah mobil sugan ka garasi barang-barang pepoyan sugan anak kotok giring-giring ayo ka dinya ka tempatna beres kunci aman beres aman jadi urang teh jadi barang-barang teh disimpen di tempatna atuh motor aya di imah sepeda aya di imah anak kotok jeung kotokna aya di sayangna di kandangna gitu keneh popoyan araya kabeh mobil di garasi urangna aya di imah alhamdulillah aman anak urang mah kabur
tuh itu cak bapana motor aya sepeda aya mobil aya alhamdulillah geus kunci garasina aya geus kabeh geus aya anak urang mah tadi ngaleos bah deuk ka mana cenah nyaho jeung lalaki geus kajeun lah aman paling ge balik reuneuh atuh deuk kumaha tuh anak kotok dikandangkeun aya anak urang nu awewe di bawah cocodot. Masya Allah karim baheula mah pantes teh akan nini teh pantes mawa kokoprak teh cong hei bagri ya geus ulah arulin bae sareng main gobak sareng naon balik bagri sande kalas ya hei mandi eta budak kolot teh kos kitu kadedeuleukeun jasa eta kuari nini make kutang samping dari kadieu ya Allah buuk rewi ganda anu geus beureum aya koneng aya buukna ge putih aya mun urang kapanggih duaan mah heuh sieun ieu asana kurir jurig newo teh ieu eta tapi nya eta pantes jasa man bari mah kokoprak teh gitu cong main gobak eureun maghrib tuh suara azan bisa kumaha sande kalas ya ku kalong sia balik ngamping eta kun nini bae kun nini baralik bodak baralik marandi se bari diomongan kokolotna sia maghrib karek balik can mandi can dahar sia keur mandi dahar salat mah teu titah eta ge tolol ge kolot baheula tah mandi sia mandi maghrib mandi dahar tas mandi teh pendalahar dari lembur teh atas salat teu sarua bae teh dititah jabapana gitu salat ieu tapi kan aman araya di iman Masya Allah kuari barang mah dikajero-jerokeun segala rupa anak diabu ya Allah sazaman horegana aduh ngarempan jasa ayo inggis jasa Masya Allah kuari urusan kemah urang lamun nyaritakeun kemah camping teh eta teh budak sakola kitu baheula mah di Garut di Bandung mun tamat SMA karemping atawa libur panjang camping ai di urang mah anyar-anyar camping teh anyar-anyar eta ge ayana di anu make baju seragamna coklat teh naon gara atuh pramuka sih Masya Allah mah nyaing teu nyaho ya Allah ya Rabbi pramuka bener ya Allah tah aya teh camping teh urang di urang pramuka Bandung mah Garut mah Tasik mah Ciamis mah tiba heula kararemping teh camping-campingan mawa kemah eta teh geus tradisi parahyangan di itu teh aya Citanduy nyeun kemah di sisi Citanduy 10-an di dinya teh 3 poe balik 7 nu 3 kanyut Bandung eta kok gitu Bandung situ Patenggang gari itu teh ya dieun nyeun kemah di sisi kitu tangkal teh Ciis mangganing eta teh budak sakola nu baraheula mah encan tertata seperti ayeuna gugulingan brus ka situ kadinya baheula mah tahun 88 hiji teh encan seperti ayeuna situ Patenggang Cibodas kemah eta lah pagawean urang Bandung Garut Tasik Ciamis sebabnya namakan sibuk sapopoena sakola anu SD anu SD mancan wayah SMP mulai SMP SMA diporsir otak teh urang Bandung mah urang Garut mah Tasik mah nosek disebut kota pelajar ieu teh diporsir nu matak aya lajang rine seminggu nyana kemah untuk menenangkan pikiran
mahasiswa mah minggu mantap ka Sukabumi ka dieu kitu ka nu kula poho teh ngaranna itu ka Sukabumi dan lain-lain sebagainya eta teh urang Bandung mah karitu lantaran urang Tangerang mah belajarna saaya-aya Tangerang Serang Pandeglang wes setipe ge mengkono niku wis atuh aya aturan sakola 2 poe saminggu henteu ye urang Tangerang mah kos karena itu 2 poe sakola saminggu henteu tapi naik hayang tolol teh gitu tah etalah di urang matak dikirim guruna Yogyakarta dikirim di Ciamis dikirim di Tasik maksudnya itu dikelola supaya palalienter dikirim urang lembur dia mah nu jadi guru pasar Kemis nu jadi guru di Etek nu jadi guru di Cikupapa nu aya jadi guru teh di raja-raja di urang mah nu jadi guru di urang mah sakolanana sakola paling jago PGA kelas 2 eureun baheula mah kana PGA geus tuh nu ka SMA teh asa jadi mahasiswa bae di urang jarang di urang mah teh di urang mah sakola teu maraju di urang mah pagawe mana di urang baheula mah kakara kuari-kuari sakola teu maju di urang mah dagang teu maju di urang usaha teu maju tani merekpek di urang aya duit hayang boga ieu di urang eta kos kaditu mantap ka Jakarta bae karuli daragang sepi di urang teh ka Jakarta nu jadi bupati Tangerang teh urang Tasik nu jadi bupati Tangerang teh urang Cirebon nu jadi bupati Tangerang teh urang Bandung urang Tangerang kakara kuari teh putra daerah teh kos kieu ieu eta Pak Ismet kemudian diteruskeun eta teh kakarak nyaman jadi bupati emang muhdi urang mana kemudian kabelah dituna terus Pak Tajus Sobirin urang mana terus kabelah dituna kitu Pak kitu abri teh eta urang mana Saifullah terus nu kamari ieu apa Agus aju ditangkep teh urang mana sarua Tangerang Serang urang lembur urang anu jadi bupati kakara kuari kos kieu kaayaanna jalan teu nyarambung daerah teh urang marah pan urang lembur urang teu marah atuh pan sambunganna teu beres nu ieu dihandap nu ieu di luhur salah bupatinya salah pelaksana eta sih salah kabehan mal salah nu ngaguling geus loban laporan ka ditu teh bener-benerkeun berarti heran eta mah otak teh di mana otak budak leutik bae budak leutik ngomong isi cenah nu nyieun jalan sacak budak leutik bari naik sapeda aing kaget kira teh disering budak leutik heran aing tah jeung bupati sia tah kitu sia bupatina maning eureunkeun bayu eta budak leutik eta ngomong karari itu isi budak leutik heran aju keur ngeunah-ngeunah naik sapedahnya budak leutik goblok jakena urang sugan aing mah ngeunaheun ka ditu da jore jasa sial ieu si buatan saha jalan tol eta budak leutik jeung serikeun bupati jeung sapara kanca-kancan kiai doang tilek diseungseureikeun aman kiai mah woi kiai nu itu teh nu nyaramahan ka urang emang kiai gitu kan bahasa jak kamari manyana di ditu kikian hidup emang eta kiai pugus ya jacak aing mah lain tah mah naon itu teh juri jakena budak leutik ge juri-juri tah ka kiai kos kitu emang teh aya ngadaekeun kiai kos itu naon kamari kampanye nya eta budak leutik ge ngarobrol jajelema cenah ge Pak sial tuh budak leutik pelinter jasa ya Allah ya Rabbi aju kakarak timbul tuh budak leutik urang gara urang kos kieu nya aing jadi bupati bae doakeun ku sia atuh geus aing ngadoakeun lamun saya jadi bupati aing jadi wakilna nya aju ku bae atuh urang jual nagara yuk teu bareres budak leutik teu ngobrol budak leutik ieu tah bagus
Ya Allah ya Rabbi kemah ya kemah khimatun bisara urang lamun nyaritakeun kemah loba dijual kuari mah budak leutik meuli ke kemahan teh aya kemah bebeneran rada gede kemah bebeneran mah abri teh ya lamun kalembur nyeun kemah atau perang eta kemah kam disebutna kemah nah aya kemah kuari mah aya kemah teh dijual paranti urang ke mana gitu petualang biasa nama ya petualang jadi geus ieu mah kuari mah geus serba lengkap ye aya jelema nyieun imah make kemah bae salila hirupnya na kemah bae nya nama aya deui imah teh geus puguh tembok kayu aya deui kuari mah imah teh geus dirancang buatan Jepang eta teh make mur terap-terapkeun tok jadilah imah kayaknya dah yang pindah deui bukaan deui ku jana set pindah ka anu terapkeun deui plak eta batur bagas kuas capek aing mah ngadengeuna ge eueuh jang ibadahan ja capek eta mah tah ieu urang mah pan imah teh timimiti nyieun blak kos kitu bae geus pas beres geus emang kurang ieu teh diromak-romak henteu lah tasawuf teh lain emang kuna duit ya Allah ya kemah kematun bisara kemah di lapangan ilam tusadad nabuha lamun teu dipageuhan talina jeung dilemrehkeun bae tung-tungna fahiya wa ma fiha kamatain dusahra eta teh sarua kemah teh jeung naon nu aya di jero kemah kos barang-barang anu aya di lapangan kumaha barang anu di lapangan butuh kana hafiz mulahiz sebagai pengamanan kudu aya nu ningalikeun ada nu kuat jadi lamun aya hemah nyin hemah di lapangan di leuweung di kebon di gunung di mana bae eta teh lamun terapi mah terapi eta kamatain bisahra kecuali rapi cara kemah kitu tentara atau orang ka arpa nina eta make kemah talian rapi tah eta teh kos kitu kudu aya anu ngamankeun wa illa lam tushadda bi an syudat abnabuha lamun memang dipagehan talina kemudian dirapihan sisi-sisina dilembreh-lembrehkeun ka handap ngabentuk kemah teh kos imah ngabentuk kemah teh wawagna kuatna eta pahirzun bisyarti hafizun qawiyun eta adalah sebagai penjagaan atau hirzu teraraksaan karena naon wae di jero kemah dengan syarat aya nu ngajagaan sanajan walau naiman sanajan nu ngajagaan hees dina arti nyieun kemah dirapihan sanggeusna dirapihan aya tugas nu ngajagaan tah nu ngajagaan teh sanajan hees andai kata aya nu maling benang berarti potong leungeunna sebabnya na maling pihirzi misli ya sabenerna aya mah ngaji teh ngaji disebut hese babari disebut babari hese kumaha maksudna atuh aya nu kaharti nonton teh atuh emang kitu ieu kabeh ge atuh kan diurawat teh dilaksanakeun di Indonesia mah sebab di Indonesia mah lain make Al-Qur'anul Karim negara kapitalis di urang mah geus teu make aturan Al-Qur'an nu maling bisa susumputan aman di negara maraling di lembur maraling aman dengan aman eta hajuh nanaon bakal aya nanaon di Rabbul Jalil
bakal diselesaikan perkara-perkara nu di dunia teu selesai. Di dunia maling atawa korupsi kemudian aman henteu benanggu KPK nyana ngarasa aman datang ka eureun jadi jabat diri pejabat tina jabatanana aman. Di akhirat mah tetep bae bakal diintrogasi deui. Tahun sabaraha lahir, tahun sabaraha balik. Tahun sabaraha jadi pejabat di mana posisina. Ngalaksanakeunana kumaha nyana ketika nyana menjabat. Ngalaksanakeun jabatanana sesuai tante. Maling atau henteu bakal diproses. Di dunia aman lantaran terkena ku KPK atau nyana kitu ngalobi KPK atau di akhirat tetap bae diselesaikan. Terakhir perkara nucan selesai di dunia di akhirat mantak angel ge angel saurang mangkading ti zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad warasa jelema kabeh nangtung bae mangkading panon poekan sadeupa eta teh diproses hisab masyaallah madak jelema ngajrit kabeh panas tah umat Kangjeng Nabi mah diheulakeun diprioritaskeun diheulakeun adapun diheulakeun maksudna atuh nu ka surga nu ka neraka ngan diheula tiheula pokokna ada kumaha tiheula ai umat nu bareuna pandeuri urang mah diheula-heulakeun tet Haji Soleh tot heula timbang bagus Haji Pendi tek jore bus jadi nu bagus-bagus jore-jore nganti heula nyana lalega kene jadi di neraka ge usah saha cara batur masyaallah tilata ieu lantaran anak bungsu masyaallah karim ya urang lamun inget kapang balikan urang mangkaning moal kebal haju maot teh loba jasa nu ngadadak lamun isuk bae heula dan urang maot teh nyaho pan urang bakal isuk bat andai kata isuk maot perhitungkeun ku diri urang hasibu qabla an tuhasabu hitung ku diri sorangan ke hitung-hitunganna salat aing kumaha puasa aing kumaha zakat aing kumaha cara dagang aing kumaha cara tani aing kumaha cara gawe aing kumaha lamun isuk maot boga rarasaan ieu awak urang asana aing asana mun ngadenge kieu mah asana aing mah beureun jadi suluh neraka kasih buku belantu asam masyaallah urang lamun salat garasa salat bae geus cilaka salat aju ngarasa hebat salat urang atuh cilaka jelema salat meme salat nya gegeran bae mandi wudu teugeuraheun aing mah lamun teh salat teh beres langsung wudu salat Allahu akbar beres salat alhamdulillah cilaka nu kos kitu teh cilaka bangga ku bisa salat dah tapi calon neraka teh kos kitu ji atuh kos kitu baca da maning nu teh salat deui tah mah leuwih ti heula ka neraka jadi areng bisa ieu ku batu cenah kiai kos kitu aman emang kos kitu lu teu salat jadi areng anu salat atuh ka neraka bingung aing mah ka kiai bingung ieu mah ka kiai cek jadi teh kiai teh aing nu salahnya nyaho aing teh nyaho sia nyaho aing asal sia moal salah anu bener kumaha anu bener mah kieu mandi salat mun mandi teh mah wudu salat sholli Allahu akbar beres 4 rakaat mun zuhur teh assalamualaikum kieu bang masyaallah ieu salat tapi inget ka kaler ka kidu cak aing salat ge ieu meureun cak wali mah lain salat aing ja aing keur salat teh ngitungan karunggon
Masa salat kos kitu? Lah, asana aing mah moal beres si salat di kos kieu tah. Sedengkeun. Wali bae nyahueun bahwa nyana salat da teu beres komo Kangjeng mah. Emang Kangjeng maot atuh henteu? Kangjeng teh teu maot. Ningalikeun, ieu keur ngaji kos kieu emang Kangjeng teu hadir atuh hadir. Tingalikeun. Oh, itu Mang Ma'ruf, itu Mang Arifi, itu si Muhammad, itu Ahmad. Bodoh, itu Soleh, itu Masluh. Tuh, itu tuh. Itu tuh. Oh, si bloon dua ya. Aya dikit-dikit. Dideleukeun. Jiwa kumaha kitu urang lamun teu lamun urang teu boga rasa kos kitu mah. Ah, mantap kusi salah we Kangjeng Nabina aya. Urangna kieu, urang ngaji, kulana ngaji teh. Oh, cak Kangjeng keur nyarita-nyaritakeun syariat teh, cak Kangjeng teh. Oh, benar-benar dideleukeun ku Kangjeng nu di ditu tuh nu di handapeun tangkal lambeut. Ngaji kos kitu. Terus kabelah cak Kangjeng Nabi padu hadir doang. Terus kabelah tadi coba ka jero majelis nundutan. Udah beres. Udah beres Kangjeng. Ya Allah. Eta keur carita wali apalin Kangjeng atuh Kangjeng maja atuh bo Kangjeng mah sesemplekan nur Allah. Masya Allah karim. Ieu mun bahasa sombra sesemplekan nur Allah. Haju nur Kangjeng Nabi kan dibagi jadi langit, jadi bumi, nu jadi urang. Urang teh nur Kangjeng. Urang moal daek kieu ku hari dieu lamun eueuh nur Kangjeng Nabian. Si aya nur Kangjeng Nabi urang. Ngan nur Kangjeng Nabi teh aya nur leutik. Tah eta mah nundutan bae tah. Nur Kangjeng leutik. Aya nur rada gede, beunta mah beuntangan ka mamana bae pikiranana. Anu HP sagala keur ngaji ge. Oh, main HP. Tah aya nu gede, rada kieu bae ngahaneng bae nyana tah. Oh, iya. Bener. Kaluar poho deui. Lawan nur Kangjeng Nabian mana daek urang jauh di dieu. Lain urang ge iman nur Kangjeng. Mentak urang lamun urang deuk salat can hadir nur Kangjeng Nabi urang ngaco. Ngaco ge salat urang. Sholli Allah, komo asa urang. Sholli qadal maghrib salat kaula pada maghrib. 3 rakaat makmun Allahu akbar asa urang. Ya ngaco salat aja lu. Tapi ketika nur Kangjeng aya di diri mangkading Kangjeng mah khusu jasa sebab sesemplekan ti Gusti Allah. Nyambung Kangjeng jeung Gusti per detik per napas. Urang kuari sesemplekan ti nur Kangjeng. Masya Allah hadir Kangjeng dia. Bah ciptakeun ku urang Kangjeng nu sakitu hebat bakal khusu geurang. Allah. Lain urang nur Kangjeng. Atuh Kangjeng teh lagi lalagaan. Allah bisa hiber Kangjeng Nabi mah ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka tujuh. Bisa ka sidratil muntaha ka mustawan. Atuh Kangjeng mah atuh sesemplekan ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi. Urang make kituan ge teu daek hiber. Malah menang saparapat jam nyeri suku. Daek hiber aing jadi nyeri suku. Teu bisa urang mah sebab daun nur Kangjeng Nabi na kahalangan ku nafsu. Cacak Kangjeng Nabi apalin, wali belah dieuna apalin, loba dongengna anu haju embung ngamamum lantaran di jero hatena anu ku wali mah. Nah, atuh kumaha Allah mah. Urang salat Allahu Akbar. Dihitung 25 kali 25 kali 25 duit teh ira ditransfer atau budak wailil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun 2 poe mah deres haji lamun 1000 sabaraha kali 25
tadi aing macan naon karang salat si kos kitu heran aing tah ieu keur carita bangga ku salat urang model kos kitu cilaka sih geus salat ya geus tenang aing mah aing salat tenang can salat nyeri awak enggak siapa ieu mah pijahanamun tah kos kitu bangga ku salat padu ngalaksanakeun je tah renungkeun kurang ya Allah ya Rabb salat abdi lamun teh mah teu sesuai jeung parentah Gusti pan Gusti teh mita salat ka abdi gerakanana jeung rukuna kos kieu sallu kama raaitumuni usolli sigana gerakanana mah geus akur lah tetapi kapan kudu diragrag-ragrageun urusan-urusan duniawi urang gawe, urang tani, urang bisnis, urang dagang, dan lain sebagainya. Kudu dikeluarkan meme asup ke masjid. Keur carita di masjid kamu sholat, meme asup ke masjid. Sebab masjid mah buyutullah. Masjid mah imah Allah. Paranti sholat menuju Allah, paranti ibadah menuju Allah. Ulah diajak berbagai aktivitas urang, dagang urang, tani urang, gawe urang. Tunda heula di luarin masjid. Urang ka jero teh bener-bener ka Allah. Masya Allah. Ketika urang salat Allahu Akbar, Allah Maha Agung, keagunganana Allah nyiptakeun langit bumi katutesina termasuk diri abdi. Masya Allah. Terus urang maca Allahu Akbar kabira. Gusti teh Maha Agung, kalawan agungan nu pohar. Alhamdulillahi katsira subhanahu wa ta'ala. Terus dibaca Quran alhamdulillah karasa beres masih merenung sakieu bisa nabi Gusti geus dihusu-husukeun ku Gusti. Andai kata salat abdi teu beres, Gusti geus jadiakeun bahwa salat abdi teh bakal jadi pamonggol wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin.